lamun henteu cahaya-cahayaan bantingkeun hulu ka tembok jeger burijay. Allah goblok kita coba. Masa kos kitu tah turunan Tasik tah kos kitu teh Tasik. Dina Allahu nurus samawati wal ardi masalun nuri kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Allahu nurus samawati. Urang dihartikeun make lafaz atuh malalurtad sing hade. Ye, aya nu norekat hayang kapanggih jeung Allah. Di mana kapanggihna? Asal cahayaan we kapanggih. Di mana dalilna? Allahu nurus samawati. Allah teh cahaya langit jeung bumi. Sia hayang cahayaan kumaha? Poe kan cenah ieu zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Lamun henteu cahaya-cahayaan bantingkeun hulu ka tembok jeger burijay. Allah goblok kita coba. Masa kos kitu tah turunan Tasik tah kos kitu teh Tasik. Sampai teh kos kitu ngaranna. Tah watak torekat bae. Mending digantung teh jelema torekat terus kitu. Salah, ieu hartikeun teh. Nur didapatkeun kana Allah. Kajian kuku ngahage ieu lain cahaya. Bisa oge disarahan ku Imam Jalal Nur Allah ta'ala syarrahu wa barahinahu. Tuh kan aju breh. Jaheuh. Jadi nur teh kuari dijelaskeun syar'a. Ai syara teh hukum nu aya dina agama. Bisa bae nur teh di mana agama. Geus atuh perkara mah yuriduna yutfi'u nur Allah ta'ala dinallah. Cahaya teh horeng agama.